Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berisalah Ahlussunnah wal Jamaah halapan ka salapan. Ya, hapunten kitabna coret-coret margi kitabna kitab murang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta aya hiji pasal. Fi bayani tamassuki ahli Jawi dina nerangkeun cecekelana penduduk Jawa bi madhabi ahli sunnati kalawan madhabna ahli sunnah wal jamaati jeung jamaah wa bayani ibtida'i duhuril bidai jeung nerangkeun mimitina kaluarna atau jelasna pirang-pirang bid'ah wang tisyariha jeung nyebarna al bid'ah fi ardi Jawi di tanah Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'ina jeung ngajelaskeun pirang-pirang warnana jalmi nu ngadamel bid'ah al maujudina anu maujud sadaya fi hadaz zamani dina ieu zaman. Hani nambetul peni qad kana bener-bener aya saha muslimul aktori pirang-pirang muslimna tanah atanapi daerah al jawiyati anu bangsa Jawa fil azmani dina zaman pirang-pirang zaman asalipati anu baheula anu mimiti al kholiyati anu lewat eta muttafaqil aroi cocok atanapi akur pirang-pirang pendapatna wal madhabi jeung madhabna muttahidil maqhodi tur anu hiji panyandakna atau referensina wal masyrabi jeung kacondongana lain minumanna ya fakuluhu mangkari sakabehna itu muslimul aktor fil fikhi dina ilmu fikih eta ala madhabin nafisi eta alal madhabi luhuran madhab an nafisi anu sae rupana madhabil imami Muhammad bin Idrisa madhabna Imam Muhammad bin Idris wa fi usuluddini jeung dina usuluddin dina pokokna agama eta ala madhabil imami Abil Hasan Asy'ari nyepeng luhureun madhabna Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dina berikutna mangga wa fi tasawufi jeung dina ilmu tasawuf eta ala madhabil Imam Al-Ghazali luhureun madhabna Imam Al-Ghazali wal imami Abil Hasan Asy'adili jeung imamna Abi Hasan Asy'adili radiya muga-muga ngaridoan saha Allah Gusti Allah anhum ti itu Imam Muhammad bin Idris ila akhirih ajmaina hala sakabehna summa annahu tuluy saenyana kalakuan eta hadasa muncul fi ami alfin dina taun 1000 wa salasa miatin jeung 300 wa salasina jeung 30 1330 saha ahzabun pirang-pirang golongan mutanawiatun anu warni-warni wa araun jeung pirang-pirang pendapat mutadafiatun anu bertentangan wa aqwalun jeung pirang-pirang ucapan mutadoribatun anu silih berbenturan berlawanan warijalun jeung pirang-pirang lalaki mutajadibatun anu silih tarik-tarikan faminhum mangkaita setengahna itu ahzab salafiyuna ari pirang-pirang ulama salaf atanabi mimiti qaimuna anu jumeneng sadaya alama luhuran perkara alaihi anu eta tetep luhuran ma aslafuhum ari mimitina itu salafiyun minat tamadhubi tina ngalap madhab atau bermadhab bil madhabi kalawan madhab al muayyani anu ditangtukeun
Watamassuki jeung cecekelah bil kitabi bil kutubi kalan pirang-pirang kitab al mu'tabarati anu mu'tabar anu diakui al mutadawilati anu beredar wa mahabbati ahlil baiti jeung cinta ka ahlul bait wal auliyai jeung pirang-pirang wali wasolihin jeung pirang-pirang jalmi anu saleh wa tabarruki jeung ngalap barokah bihim kalawan itu ahlil bait ila akhirih ahyaan halna pirang-pirang jalmi nu masih hirup wa amwatan jeung pirang-pirang jalmi nu maut wa ziyaratil kuburi jeung ziarah kubur wa talqinil mayyiti jeung talqin mayit wa shadaqati jeung sedekah anhu ti itu mayit wa tiqadi syafaati jeung nekadkeun ayana syafaat wa naf'i du'ai jeung mangfaatna doa wa tawassuli jeung tawassul wa ghairi dalika jeung liana itu sadaya wa ghairi dalika jeung liana itu sadaya timulai mahabbati rasul jeung wa tamassuk ila akhirih wa minhum jeung eta setengahna tina ahzab tina ieu ta ahzab firqatun ari golongan yattabi'una anu nuturkeun saha firqah ra'ya Muhammad ra'ya Muhammad abduh kana pendapatna Imam Muhammad abduh wa Rasyid Ridho jeung Imam Rasyid Ridho wa Rasyidi Ridho jeung Imam Rasyid Ridho wa Muhammadi abduh jeung Muhammad abduh ya wa yaquduna jeung nyandak atau mengambil ilmu saha firqah min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab tina pendapatna Muhammadun bin Abdul Wahhab an-Najdi anu bangsa Najd pendiri Wahabi wa Ahmad bin Taimiyah jeung Ahmad bin Taimiyah wa talamidaihi jeung murid duana Ibnu Taimiyah rupana Ibnu Qayyim wa Ibnu Abil Hadi jeung Ibnu faharramu mangka ngaharamkeun saha Muhammad abdu ila airihi maka na perkara ajma'anu geus sepakat saha al muslimuna pirang-pirang muslim ala nudbihi luhureun sunahna itu umma wa huwa ari itu ma eta as-safaru inditan li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karana bade ziarah ka makbarahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalafuhum jeung mulayaan saha itu firqah ka muslim ka ieu tah luhur tah muslim fi madina perkara dzukira anu disebutkeun naon ma wa ghairihi jeung liana ma qala ngadawuh qala ngadawuh saha Ibnu Taimiyah fi fatawihi dina kitab fatawina Ibnu Taimiyah wa idza safaro jeung dina nalikana iinditan saha jalmi li'tiqadihi karana itikadna jalmi annaha kana saenyana ziarah ai ziyarata qabrin nabi tegasna saenyana ziarah ka kuburan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta kana aya naun zalika itu ziarah eta muharraman diharamkeun bi ijma'il muslimina kalawan ijma'na pirang-pirang muslim pasoro mangka jadi naon at-tahrimu ngaharamkeun eta minal umuri tina pirang-pirang perkara al maktu'i anu dipastikeun naon bihi al qala ngadawuh saha al alamatu syekh anu jalmi anu kacida ari marupana asy-syekhu Muhammad Bahis al-Hanafi Syekh Ahmad Bahis al-Hanafi al-Muti fi risalatihi dina risalahna Syekh Muhammad al-Musammati anu dingaranan Tathhirul Fuadi kana ngaran kitab Tathhirul Fuad min danasil i'tiqadi tina regetna atawa najisna pirang-pirang
itiqad hartosna ngabersihkeun hate min danasil itiqadi tina kotorna itiqad. Wa hadzal fariqu ari ieu kelompok atanapi golongan eta qadib tulia bener-bener dicoba saha al muslimuna pirang-pirang muslim bikasirin kalawan seueurna jalmi minhum tiata hadzal fariq salafan dina zaman mimiti atau baheula wa khalafan jeung zaman ayeuna fakanu mangka aya sahadal fariq eta wasmatan jadi cacat wasulmatan jeung pecahan beling fil muslimina di pirang-pirang muslim wa udwan jeung anggota fasidan anu rusak yajibu anu wajib naon qat'uhu motong itu udwan hatta la yu'diya sehingga henteu menyebar naon itu udwan al-baqiya kana anggota nu sanesna fahuwa mangkari hadal farik eta kal majdumi seperti jalmi anu penyakit ngagaduhan penyakit lepra yajibu anu wajib naon al firaru lumpat minhu ti itu majdum fa innahu maka sanyana hadzal farik eta farikun golongan yal abuna anu bermain atau ameng-amengan saha farik bidinihim kalawan agama farik yadumuna anu ngahina atau nyacat saha farik al ulamaa ka ulama salafan dina zaman kapungkur wa khalafan di zaman ayeuna wa yaquluna jeung ngucap saha itu hadzal farik annahum kana sanyana ulama itu gairu ma'sumina henteu diraksa sadaya fala yang bagi mangka henteu patut naon takliduhum nuturkeun itu ulama la farqun ta aya perbedaan eta mawjud fi dzalika dina itu la yang bagi bainal ahya'i di antarana pirang-pirang jalmi hirup wal amwati jeung pirang-pirang jalma anu wayat anuna jeung nyacat atau ngahina saha farik alaihim luhurun ulama wayulquna jeung nibakeun atau ngajatuhkeun saha itu farik asyubuhati kana pirang-pirang perkara syubhat wayadzurunaha jeung nyebarkeun saha itu farik kana syubhat fi uyuni basairi du'afai dina pirang-pirang paningalna panona jalmi anu lemah litukmia supaya ngalolongkeun naon itu subhat absorohum kana pirang-pirang paningalna itu du'afa an uyubi haulai tina pirang-pirang cacatna itu hadal farikta wiyaksiduna anu najasaha hadza farik bidzalika kalawan itu yulquna sahaya ilqa al adawati kana nibakeun atau ngajadikeun permusuhan wal bagdoi jeung silih bendu silih keheul bihululihim kalawan manggona itu hadzal farik al jawa di angkasa atau di udara wayasauna jeung leumpang saha hadzal farik fil ardi di bumi fasadan kana karuksakan yaquluna ngucap saha hadzal farik alallahi luhurun Gusti Allah ala kadiba kana ngabohong wa hum ari itu hadzal farik eta ya'lamuna uninga saha hadzal farik yazamuna nyangka atau nyana neja saha hadzal farik annahum kana sanyana hadzal farik eta qaimuna jumlah sadaya bil amri kalawan parentah bil ma'rufi kalawan kasayan wan nahyi jeung nyegah anil munkari haduna turahna eta jalmi anu mere semangat anasa ka manusia mere semangat anu pingageura alat tiba isar'i luhureun nuturkeun syara wajtina bil bid'ah
jeung ngajauhan pirang-pirang bidah. Wallahu ari Gusti Allah eta yashhadu ningali Allah annahum kana saenyana farik eta lakadzibuna yaktina pirang-pirang jalma nu bohong. Kultu ngucap kuring wala alla wajhahu jeung buah-buah wajahna itu. Wallahu yashhadu annahum lakadzibun eta annahum saenyana ahli farik eta min ahlil bidah tina pirang-pirang ahli bidah wal ahwa'i jeung pirang-pirang jalma nu nuturkeun hawa nafsu. Qala ngadawu sa'al qadi rupana Iyadun Imam Iyad fi syafa dina kitab asy-syafa. Wa kana jeung aya naon ma'dhamu fasadihim ageungna rusakna itu farik eta ala dini luhureun agama. Wa qad yadkhulu jeung terkadang asup naon fasad maka dia dukul untuk anak-anak fasadihim fi umuri dunya dina pirang-pirang perkara dunia. Bima kalon perkara yulkuna anu nibakeun saha fari bainal muslimina di antara pirang-pirang muslim minal adawati tina permusuhan ad-diniyati anu bangsa agama allati adawah tasro anu berentek atau nyebar naon adawah atau alati li dunyahum kana dunyana hada fari. Qala ngadawu salamatu imam anu kacida alimna rupana Mula Ali Al-Qari Imam Mula Ali Al-Qari fi syarhi dina syarahna Imam Mula Ali Al-Qari. Wa qad harrama jeung bener-bener ngaharamkeun sallallahu taala Allah taala khamra kana khamar wal maisir jeung judi di hadzal illati karana ieu ilat kama qolakan seperti menang ngadawu saha Allah taala innama yuridu angin pastina ngarepkeun sa syaitanu syaitan ayyuki akana yen tanibakeun sa syaitan bainakum di antara anjeun sadaya al adawata kana permusuhan wal bagdu ajung silih bendu silih keheun milo khamri dina khamar wal maisiri jeung judi. Keterangan halaman kasalapan. Faslun menerangkan tentang penduduk Jawa itu berpegang teguh pada madhab ahli sunnah wal jamaah. Dan pasal ini menerangkan tentang bagaimana munculnya bid'ah atau orang-orang yang menyebarkan ajaran yang tidak sesuai atau disebut dengan mubtadiin pada zaman ini, zaman akhir. Ini kitab ini menerangkan seperti itu. Qad kana al-muslimul aqtaril jawiyah fil azman as-salafiyah al-khaliyah. Paragraf yang pertama menerangkan bahwasanya muslim pada zaman dahulu terutama di penduduk Jawa itu sepakat pendapatnya tidak ada yang berbeda, satu madhab, satu pengambilan referensi, satu ajaran. Mereka dalam ilmu fikih itu mengambil madhabnya Imam Syafi'i. Dalam bidang usuluddin atau tauhid mengambil madhabnya Imam Abil Hasan Asy'ari. Dalam ilmu tasawuf mengambil madhabnya Imam Al-Ghazali dan Imam Abil Hasan Asy'adili radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka sepakat. Jadi golongan ahli sunnah wal jamaah itu dia itu sepakat semuanya dalam bidang fikih itu mengambil madhab 4, dalam bidang tasawuf mengambil madhabnya Imam Al-Ghazali dan Imam Abil Hasan Asy'adili, dan dalam ilmu tauhidnya mengambil madhab Imam Abil Hasan Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Sudah sepakat. Ini dulu itu sudah sepakat seperti ini. Summa anau hadasa fi ami alfin wa salasimiatin wa salasin. Paragraf kedua di sini pada tahun 1330 ada atau muncul beberapa golongan orang dan juga muncul pendapat yang berbeda, ucapan yang berbeda, orang-orang yang saling mengutarakan pendapat, saling menyalahkan, tesauyunan gitu. Ada golongan yang bermacam-macam. Di antaranya yang bermacam-macam itu, di antaranya ada para ulama salaf yang mereka tetap mempertahankan kesalafannya. Dengan apa ajaran? Bermadhab, dan madhab tersebut itu sudah ditentukan yang 4 tadi di atas. Dan mereka berpegang teguh kepada kitab-kitab para ulama salafus soleh yang muktabar, yang diakui kesohihannya maksudnya. Dan mereka juga berpegang teguh pada ajaran mencintai ahlul bait,
mencintai para wali, mencintai para ulama soleh, tabaruk atau mengambil berkah kepada mereka baik sudah meninggal ataupun masih hidup. Ada juga mereka juga masih berpegang teguh atau ajaran itikad tentang ziarah kubur, talqil mayit, sedekah, mengitikadkan adanya syafaat dan bermanfaatnya doa orang yang hidup kepada orang yang meninggal, dan tawasul kepada para wali, para solihin dan para nabi dan yang lain sebagainya. Ini para kabinet. Ada golongan yang masih berpegang teguh pada ajaran salafnya, di antaranya masih sodako, ziarah, talqin. Paragraf yang ketiga, ada lagi wa minhum firqatun yatba'una ra'ya Muhammad abduh wa rasyidih. Dan ada lagi golongan yang mereka mengikuti pendapatnya Muhammad abduh dan rasyidih. Mungkin nanti bisa dilihat lah di Google apa siapa mereka, dan ini ajarannya berbeda. Dan mereka wayakhuduna mengambil ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, penganut atau pencipta paham Wahabi ini. Dan juga Ahmad bin Taimiyah, Ibnu Taimiyah mengambil ajarannya Imam Ahmad bin Taimiyah dan kedua muridnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Abil Hadi. Pendapat mereka itu diantaranya adalah mengharamkan apa yang telah disepakati oleh para ulama. Contohnya di sini ada lagi, yaitu bepergian untuk ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat juga mereka berbeda dengan apa yang telah diutarakan oleh ulama salaf tentang ziarah kubur, tentang hantar, itu berbeda, bertolak belakang. Nah, di antaranya Ibnu Taimiyah di sini mengatakan bahwasanya ketika ada seseorang yang beriktikad bahwasanya ziarah kubur kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu termasuk ketaatan, maka pendapat itu diharamkan menurut kesepakatan para muslim. Maka ketika hukum itu terjadi diharamkan, maka itu menjadi hukum yang pasti menurut Imam Taimiyah. Padahal tidak seperti itu. Itikadnya orang yang berziarah itu tidak semata-mata menyembah. Taatnya bukan pada kuburan, pada kanjeng Nabi. Ketika di sini itikadnya seperti itu, maka haram. Tapi seolah-olah Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya haramnya itu secara kesepakatan secara pasti, padahal itu tidak. Di sini Syekh Muhammad Baqis Al-Hanafi Al-Muti dalam risalahnya Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad menerangkan bahwasanya golongan tadi yang mengikuti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, Muhammad bin Abdul Wahab adalah cobaan bagi orang muslim, suatu musibah bagi orang muslim, baik itu di zaman salaf atau di zaman khalaf sekarang. Mereka itu diibaratkan seperti suatu racun, suatu penyakit di dalam muslim itu, seperti anggota yang rusak yang wajib dipotong supaya tidak menyebar ke anggota yang lainnya. Diibaratkan seperti apa? Seperti penyakit kulit, penyakit lepra, penyakit menular yang kita harus menghindarinya. Fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim. Mereka itu adalah golongan yang bermain-main dalam agama, sembarangan mengambil pemahaman, mengambil kesimpulan. Itu namanya bermain-main, sembrono. Yadumunal ulama salapan, menghina para ulama, mencaci para ulama, ilmunya tidak relevan, tidak bagus, tidak baik. Wa yaqulu annahum ghairu ma'sumina. Mereka mengatakan bahwasanya ulama-ulama khalaf penganut ahli sunnah wal jamaah itu tidak dijaga, masih salah ajarannya. Fala yanbaghi taqlidahu. Mereka mengatakan mengatakan bahwasanya tidak patut bagi kita untuk mengikuti beliau. La farqa fi dzalika bainal ahya wal amwat, baik itu yang sudah meninggal atau masih hidup. Mereka mengatakan bahwasanya tidak bagus atau jangan mengikuti pendapat ulama-ulama. Wa yat'anuna alaihim wa yulquna syubhat. Mereka menghina para ulama dan menyebarkan, wa yulquna itu menjatuhkan atau melemparkan suatu ajaran yang syubhat, yang samar, menyebarkan wa yadruna fi uyubi basaidu apa, menyebarkan ajaran mereka kepada orang-orang yang masih lemah dalam pemahaman agamanya. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka itu tertutupi aib-aibnya, litu'miya absarahum an uyubiha,
supaya kebobrokan mereka tentang pemahaman agama yang salah bisa ditutupi dengan mereka mengajarkan pemahaman yang salah. Yaksiduna bidzalika ilqa'al adawah wal baghdha. Tujuan mereka adalah menimbulkan propaganda supaya umat Islam menjadi pecah belah. Bihululihim al Jawa, dengan menempatnya mereka di angkasa, kalau sekarang mungkin di media sosial lewat udara. Dengan gencarnya mereka menyebarkan paham-paham yang tidak sesuai. Wa yas'auna fil ardi fasadan, mereka menyebar kerusakan di bumi. Wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamuna. Mereka berbicara ajaran agama yang bohong tapi mereka tahu kesalahannya. Tapi mereka tidak mau mengakui kesalahannya. Mereka tahu itu salah. Yaz'umuna annahum qa'imuna bil amril ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mereka beranggapan bahwasanya kami adalah golongan yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemudaratan. Khadunana salaiti bagi syari wa jinabil bidah. Mereka juga mendorong kepada manusia untuk mengikuti syari, kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jauhi bid'ah, ziarah bid'ah, talqin bid'ah. Mereka itu yang menjadikan seperti itu. Wallahu yashhadu annahum lak, dan Allah mengetahui bahwasanya mereka itu adalah orang yang berbohong karena itu. Qultu, di sini Syekh Asy'ari mengatakan bahasa wala ala wajhu annahu min ahlil bidah wal ahwa, bahwasanya mengatakan bahwasanya pembohongan mereka itu adalah merupakan dari penyebabnya mereka dikatakan ahlil bid'ah dan orang yang mengikuti hawa nafsu, menggunakan agama untuk mengikuti hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya. Qala al-Qadiyyah fi Syafa'. Qadiyyah dalam kitab Asy-Syafa' atau Syifa itu. Wa kana mu'dhamu fasadihim 'ala din. Makanya kerusakan yang paling besar bagi mereka itu adalah yang paling dominan pada agama. Merusak agama, bukan malah menjadi agama lebih baik tapi menjadi rusak. Wa qad yadkhulu fi muridunya bima yulquna bainal muslimin min adawa wa diniyah. Dan terkadang juga urusan agama mereka itu menyebar pada urusan dunia. Di antaranya apa? Mereka menjadi bermusuhan, saling membenci. Ketika saling membenci, maka urusan dunianya itu juga berpengaruh. Yang tadinya bertetangga saling ikut, yang tadinya saling beli di warung ini jadi nggak jadi beli di warungnya. Karena apa? Saling bermusuhan. Dari urusan agama menyebar kepada urusan dunia. Qala al-alamatu mula'ali al-qaribi syarihi wa qad haramallahu ta'ala khamra wal maisir. Allah mengharamkan khamr dan judi itu karena ilatnya ini. Jadi bisa menjadikan manusia itu saling bermusuhan, menjadikan manusia itu saling membenci. Ini yang menjadikan haramnya. Seperti apa yang telah diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya setan itu mengharapkan manusia itu bermusuhan dan saling membenci. Fil khamri wal maisir, karena mereka minum khamr dan berjudi. Nah, ini ilatnya. Makanya ketika ajaran mereka itu menjadikan manusia saling membenci, saling bermusuhan, maka haramlah mengikuti ajaran mereka. Karena ilat dari diharamkannya khamr dan maisir itu karena ilatnya dapat menjadikan manusia saling bermusuhan dan saling membenci. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.